Oh. Yap kadarieu santri-santrian urang makmurkeun ieu masjid jeung madrasah kase. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam bager kadieu bager. Kadieu jan kadieu. Batara ojan kadieu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam kasih. So, geruan santri-santri nu sejenna Pelajaran naon ayeuna teh haki? ayeuna teh sulam taufik jeung taklim mutaklim bager. Mangga Pak Kiai. Hei, kadri. Kurang ngaji babarengan sareng Pak Kiai. Pelajaran ayeuna taklim jeung sulam taufik. Ami, bawa kitab ngami. Tedi bawa kitabna Tedi. Make kopiah silai ngaji teh. Batur-batur di kopiahna jaga ngadon buukna katingali. Yap kadieu nu sejenna ulang babarengan ngaji. Dengarkeun semah pangabogus Pak Kiai. Diterima tadi. Diuk. Mangga. Aturkeun semah pangabogus Kakang. Diterima. Calik di pangkari. Mangga. Seja syiar agama ngamumule kana budaya. Agama na disiarkeun, budaya na urang diangkat. Sabab naon? Naon Pak Kiai? Martabat hiji bangsa bisa diukur dina budaya. Lamun budaya na rusak, aut-autan bangsa. Urang ngaji diri ngaji rasa kasih. Ulah ngerasa pinter lamun urang masih kene ngaremehkeun derajat batur. Ulah ngerasa pinter lamun urang can apa karena kesalahan diri. Ulah ngerasa kuat lamun diri urang can babarengan jeung sabar. Leres Pak Kiai. Wayah makasih. Makmurkeun masjid jeung madrasah mi hape
mangga Pak Kiai tos janten kewajiban abdi nyata neruskan perjuangan Pak Kiai sok berbagja kamanya ayo Pak Ustad mah bade langsung bae ka madrasah ngiringkeun sakabesan mangga Pak Kiai oh ya nabagera urang kudu berjuang jihad fisabilillah neangan ridona Allah subhanahu wa ta'ala mangga ayo